Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, subscriber channel YouTube Mang Cecep Gorabacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng Bumela Nyanding Tresna bagian kedua. Ieu yasana Bapak Tatang KS. Sata acan dipedari ya dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco ngalaik ngomen kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorabacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyang kolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Saya atuh walon jajaka bari regayang ngajingjing koper kulit wadah pakaianana leungeun nu sabelah ngajingjing karanjang buah dieusiku oleh-oleh ti Sukabumi. Geus kitu mah beral arindit Neng Julaiha jeung Bi Amah ti heula sedengkeun jajaka nuturkeun ti Panderi. Teu kungsi loba wangkongan di jalanna sarta teu karasa geus tepi deui ka lebah jalan warna. Tidinya marengkol srog ka hiji bumi gedong tayalian bumina Neng Julaiha sedang nu dilebet bumi jarempling rupi nu tos karulem. Kalacat Neng Julaiha unggah kana teras sarta nyurungkeun panto kabeneran teu dikunci. Atuh bray wae panto muka beri ngajakan unggah ka Sema. Mangga engkang kalebet? Mangga Neng. Walon jajaka bari ngarogo hatena ngarasa era parada dumeh tadi Neng Julaiha nyanggamkeun kagungan bumi awon, tapi sabalikna bumi gedong meuni sigrong pakarangan pinuhku kekembangan. Engkang enggal kalebet? Neng Julaiha keukeuh ngaku ka Semah atuh kagok asong bos wae jajaka teh asup. Kitu ge meuni siga nu ngalaleper dumeh asup ka imah nu sakitu ahengna parabot rumah tangga harurung harerang. Ceuk nu bohong teh mah teu beda ti karaton. Sanggeus jajaka diuk keteyep Neng Julaiha angkat bade nepangan ibu ramana di kamar kitu ge asa-asana kara bade mukakeun panto teh sok inggis parantos karulem wireh kadanguna atos jarempling. Reket panto dibuka lalaunana kara teras ningal heula kalebet nah atos kulem teu acana ana breh teh kalaresan teu acan karulem nembe ebog wungkul malih ramana mah salebet ebog teh maos koran. Mi teu acan kulem Neng Julaiha nyauran deuleuy bari terus kalebat. Acan walon ibuna gugah deui. Nah terus ka mana mani ngampleng? Teu teras ka mana-mana mi dugi dinya we kaparapatan kalenteng walon Neng Julaiha rada ngabohong. Moal nya ti dieu kaparapatan kalenteng aya sajamna leuwih. Atuh da angkatna lawun mi Neng Julaiha lajeng tungkul rupi nu sieun diseuselan. Ari si bibina ka mana? Tos kapengkar walon Neng Julaiha teu keur satangga. Kunaon atuh eha teh anggur tuluy kahulang lain gerak ka kamar da geus peuting ieu teh. Hapunten we mi rumaos abdi mah. Rumaos abdi lami mimiosan. Keun bae tong ngahulang da amih ge nyarita kitu soteh. Lain ambek bobohongan we nyebutkeun aya sajamna leuwih teh. Ibuna ngawangsulan deui kalayan leuleuy ngaraos inggis putrana teras pundung atuh blang wae manah Neng Julaiha ngadadak bingah deui lajang sasanggem aya tamu. Sanes mi pugu abdi teh mendakan tamu manggihan Semah kumaha? Ibuna rupina nu kaget. Sumhun tamu mi
awewe lalaki pamagat walon Neng Julaiha bari tungkul. Kunaon ari eha betepu puguh ngadan mamawa lalaki ka imah. Ibuna bendueun lajeng lungsur noong tina seselapan to katinggal aya Jajaka nuju calik bari melenguk. Eta teh dihaja ku eha dibawa ka dieu. Sanes ngahaja mi mung anjeunna kekeh hoyong ngiring. Matak naon tolak da teu saruana mah. Itu oge moal maksa bae. Ibuna teras bendu. Tamonan heula we ka ditu mi. Tanya naon maksudna da puguh eha mah can aya pangalaman ramana nyambungan. Atuh leos wae ibuna kaluar. Wilujeng wengi Bu, cek Jajaka bari manggut. Wilujeng wengi ulun ibuna Neng Julaiha namung teu kantos mayunan teras kapengkara maksudna bade naroskeun ka bujangna nu harita biamah geus ngedeng rek sare pisan. Bibi, adi bibi kumaha pipikiran kawas lain kolot bae. Kumaha kitu agan biamah kaget tuluy ngorejat hudang deui. Naha eha lain dicare ku maneh mamawa lalaki ka imah teh. Disangka ku batur mah bisi tukang ngampih-ngampihkeun lalaki. Maneh deui kawas nu acan boga pangalaman lalaki ti mana ta teh? Duka atuh agan ibi mah teu terang. Teterang asa mustahil apanjeung maneh ka jalana teh lain. Mohon sareng bibi agan mung duka atuh terang-terang teh. Neng eha nu ngobrol sareng pamagat. Tolol sanggem ibuna Neng Julaiha bari teras kalebet deui geek calik mayunan tamu sarta teu kantos lami tumaros. Sanes Asep ibu teh ngaraos asa rareuwas wireh kasumpingan salira wengi-wengi dupi pangersa teh saha kakasih sinarang anu ti mana teh. Sanggem ibuna Neng eha menit taliti kalayan juru soca ngarindat ka putrana nuju calik dina kursi sisi mesin jahit. Hatur nuhun ibu, jisim abdi enggal diparios kalayan langkung ti payun nada dihapunten wireh ngaganggu rupina ibu parantos kulem. Ulun eta Jajaka nyaritana mani ngagalindang di wuwuh kulungguh timpuh mata kayung yun keur kasep teh hade budi basana. Sawangsulna ibu Sep kaleresan teu acan mondok. Kubargi itu melang kapun anak wireh tos wengi teu acan wangsul atuh kaleresan disarangan ku salira. Leres nembe teh tepang di jalan atuh salajengna abdi nepangkeun pun Ramlan dupi kawit mah ti Sukabumi. Ti Sukabumi geuning menit tebih salajengna bade ka mana? Ibuna Neng Julaiha talete naker kituna teh mungguh sakedahna asak-asak tumaros. Manawi kieu maksud abdi ngadeheus ka ibu diserangan ku Neng teh paralak wae ku Jajaka nu katelah Den Ramlan didadarkeun maksad-maksadna lumampah ti Sukabumi ka Bandung. Mani panjang lebar nu salajengna maksad hoyong indah kos. Oh, jantan maksad encep teh bade indah kos. Sumuhun walon Den Ramlan bari juru soca meletet maling reret kanu gelis sedang soca Neng Julaiha oge manisi ganu badami bantrok pisan ngareret atuh bae pada kontak gancang tarungkul deui sabab ibuna Neng Julaiha ngareret lajeng ngahulang rupi nu ngemot. Tos kitu Jajaka tanggah tuluy ngareret ka Neng Julaiha tapi teu lila gancang tungkul deui sabab dilicuk. Tungkul Jajaka ganti ku Neng Julaiha tanggah ngareret bari imut bat dipikir-pikir kawas bodor. Itu tanggah ieu tungkul tungtungna Neng Julaiha ngojengkang bari api-api nyeusepan salempai sutra bodas nu melenghir senyit minyak binamor. Padahal ngabang brangkeun ku teu kiat nahan pigumujengeun bos wae ka kamar serta pantona rada ditutupkeun. Bakat ning ku teu kaampeh ku pigumujengeun ujug-ujug cegekeuk bae gumujeng ngan hadena rada kapengkek sabab sieun kadang kuno di luar teu kantos lami kaluar deui geek calik tilas tadi. Dupi Asep angkatna ka Bandung teh nah sejadi damel atanapi sejama jeung sakola ibuna Neng Julaiha ngawitan tumaros deui. Maksad mah didamel ibu namung disambil sakola di KPA. Walon Den Ramlan nyaritana dibarengan kulungguh timpuh kalawan teu suda ti hade basa. Manawi Asep perkawis pamaksadan salira kantenan hawatos nama tebih-tebih ti Sukabumi ka Bandung
maksad bade didamel kalayan bade nambihan deui pangalaman. Katambih Asep teu acan kagungan padumukan. Mung ibu teh kumaha atuh sanes teu hoyong nulungan salira bade indekos di ibu. Margi ku teu aya deui tempatna utamina mah kamar. Asa kirang sae gular goler di tengah bumi anu tangtos kaganggu. Komo kitu dina waktosna bade ngapalkeun. Atuh ieu kamar dianggo ku ibu sareng apana nu itu palih wetan kupun anak. Lajang dipengker di lebetan ku rencang. Aya itu kamar papiliun. Persayagian sawaktos-waktos aya wargi ka dieu. Kantenan ku wangkid ieu mah katinggalna mung ibu tiluan. Namung dina sarumpingna wargi nu ti Jakarta, nu ti Garut, meuni kamreg tampolana sok galempar we di tengah bumi. Bade diageungan deui atanapi ditambih kaluhur kantenan sugemana teh mah. Mung nya kitu bujeng-bujeng ngaageungan dorompok kanggo nada oge meuni meh-mehan jempe seeng. Margi usaha dina waktos ieu anu sakieu seuseutna anu karaos ku ibu mah. Namung duka kuno sanes mah rupina gampil we sangem ibuna Neng Julaiha tuluy nataan kaayaan tempat sare jeung pekasaban nu teu aya hubunganana jeung permaksudan Den Ramlan anu akhirna timbul ngaharuk. Paraos bingung lain lumayan kantun rumenghap narik napasna. Tapi najan kitu ge Den Ramlan maksakeun anjeun sasauran deui ka pribumi mani ngalengis. Matak ngahudang rasana langsa manah Neng Julaiha nu harita mantena oge ngaraos manghanjakalkeun. Namung sanaos barina kitu mungguh dina manahna mah teu weleh ngulik piakaleun kumaha akalna supados ibuna luntur galih tiasa nampi kana maksadna Den Ramlan. Ibu, sakumaha anu disanggemkeun nembe kantenan kahartos pisan. Atuh salajengna sim abdi ngadadi hapunten sakali deui. Kalayan disuhunkeun sih piwelasna ti ibu rawuh ti bapa. Abdi teh bade ngadedetkeun maneh we sewengi ieu mah sawios ngagoledag di handap sarupa ripaosna teu diamparan teu dibantalan oge. Margi upami ayeuna abdi mios deui milarian tempat tangtos moal aya wireh parantos wengi teuing. Rupina enjing mah abdi bade milarian di nu sanesna atanapi di penginepan atau upamina teu aya wae tempat sawios bade wangsul deui we ka Sukabumi. Tah ku kituna sakali deui abdi teh neda kaweningan galih mugi maparin waktos ngiring ngarereb sawengi ieu sanggemna Den Ramlan bari mastaka mah tetep tungkul nu akhirna Neng Julaiha nyambungan kana pisanggem ti Den Ramlan. Ami kumaha kinten-kintena upami abdi bade ngiring jabung tumalapung ka Widian? Teu aya halanganana pek wae deuk nyarita mah. Malah aya alusna sabab bisi caritaan ami kurang jelas atawa aya nu teu meureuh. Sawajibna kudu dikomentar kudu jadi anak. Da nya kitu kolot mah sok rajeun kacaletot omongan. Malah sok loba salah tibatan bener, loba poho tibatan ingat nyasep. Sanggem ibuna bari mesem lajeng ngareret ka Den Ramlan. Kairing ibu, ulun Den Ramlan singkat nakara sedang maneh namah ngaraos tanda tanya ku ngupingna Neng Julaiha bade ngiring sasanggam. Atuh ret bae soca Den Ramlan maling reret nu kaleresan pisan Neng Julaiha oge ngareret teras ngiceupkeun soca hiji isarah nu ngandung haratos. Pek bae kadinya eha. Lain rek milu nyarita. Na aya ku poho-poho teuing ami ngadon tuluy ngahulang ibuna maparin kalonggaran atuh paralak bae Neng Julaiha neraskeun ka sauranana. Manawi mi rehna abdi ngahulang bae teh nuju aya nu diemut-emut malih ti waktos tepang sareng Kang Encep di jalan dugi ka ayeuna nembe ka emut. Kekelanan itu Simones deui ayaku bangor-bangor teuing urang kaluarkeun heula. Sanggem ibuna bari lajeng kapengkar maksana bade ngaluarkeun ucingna atuh manah Neng Julaiha teu kinten bingahna aya kasempetan ngaharewos ka Den Ramlan. Engkang Neng Julaiha ngaharewos nyembat engkangna teh meuni leleb dibarungku soca cureuleuh ngarindat kalawang pengkar ningal heula ibuna. Pilih pun biang naroskeun engkang kadah nyanggam leres kitu abdi nulungan tuang putra waktos gebis tina beca dugi ka dibantuan ka rumah sakit.
Jap Neng Julaiha sasauranana jempe, margi ibuna katinggal tos kalebet deui atuh Den Ramlan teu kantos ngawalon mung saukur unggek bari mesem. Lajeng api-api rarat-reret kana jam nu naplok dina tembokna. Teu kantos lami ibuna Neng Julaiha calik deui tilas tadi lajeng sasauran miwarang neraskeun cariosan sakumaha nu disanggemkeun ku putrana. Kumaha tuluyna tadi teh Eha? Abdi teh nembe ka imut mi, waktos kapungkur teh abdi kantos labuh tina sepeda, tina beca, teras abdi ka rumah sakit. Gening udurna oge dugi ka aya mingguna abdi teu tiasa ka sakola. Bener, basa Eha dijajabkeun ku pamuda teh ka dieu. Tah leres mi, abdi teh asa-asa ningalarai Kang Encep, sarimbag pisan sareng nunulungan abdi. Manawi telepat mah asal leres Kang Encep. Ke eta Encep rumaos nulungan pun anak kitu. Ibuna Neng Julaiha netep rupi nu kaget. Menawi ibu percanten mah anu mawi abdi wantun ngiring ka dieu teh sanes hoyong dipulang asih. Saleresna abdi pisan waktos nulungan tuang putra gebis tina beca teh lajeng ku abdi dijajabkeun ka rumah sakit Situ Saeur. Malih teras mulihna oge dijajabkeun walon Den Ramlan mani asa merenah. La ilaha illallah. Tuh kitu manawi oge ari tos kolot masep. Eha deui lain nyarita tita tadi. Numawi abdi oge nembe ka emut dieu mi, walon Neng Julaiha bari imut. Aduh, Sep, hapunten we ibu teh. Teu emut saujung rambut upami tepun anak sasauran mah. Rupina teras we hilap. Sanes Asep teh anu ti Garut teh naha ayeuna nyenggemkeun ti Sukabumi. Sumuhun ti Garut teh kapungkur nalika masantren walon Den Ramlan sasauran anak rada teu tatagu sabab ngebohong. Oh, panginten atuh dupi masantren di Garut teh di mana? Ibuna Neng Julaiha talete atuh red bae Den Ramlan ngareret heula ka Neng Julaiha sabab bingung pijawaban. Untungna Neng Julaiha ngadeg lajeng lambaina meniti monyong-monyong bae nyebatkeun tarogong. Ti dieu ti tarogong ibu. Oh, ti tarogong kutan. Nuhun we atuh Sep ditepangkeun deui. Nya atuh salajengna perkawis maksa salira hoyong di dieu teu aya wagelanana. Mung nya kitu rupina samantawis jalaran anu sakumaha disaurkeun tadi. Ku ibu teh sawaktos-waktos sok aya wargi ka darieu. Sawios ibu, samantawis oge kalayan ngahaturkeun nuhun ku kaweningan kalih ibu. Tos kersa rumawat ka abdi, walon Den Ramlan ngadadak manahna janten bingah utamina pisan mah ka Neng Julaiha. Tos aya bumelana cacak ku nembean tepang tos kitu ret ibuna Neng Julaiha ninggal kana jam. Katinggal tos tabuh 11:30 deui. Ae geuning tos wengi ieu teh Sep. Mangga di dieu we ku lemah di papiliun. Sanggem ibuna Neng Julaiha lajeng ngadeg teras angkat bade lebet ka kamar. Neng, iya atuh simpen tambi lumayan we, margi teu ngabantu naon-naon ti rorompok oge. Estu ras jirig teh saleresna sanggem Den Ramlan nyodorkeun bongsang. Naon teh Sep? Ibuna Neng Julaiha bade lebet ge mulih deui. Ieu ibu kaemutan sakedik. Ulu geuning nog penyu teh Eha. Aduh, kaseneng apih ieu mah. Hatur nuhun atuh Asep. Simpen ka ditu kana lomari Eha. Keun isukan urang bageakeun da ayeuna mah apihna ge tos kulem. Mangga atuh Asep bilih bade lalason mah tos wengi. Mangga ibu. Walon Den Ramlan teras kalebet kamar papiliun bari ngajingjing koper. Kitu deui Neng Julaiha saparantos nyimpen oleh-oleh mah teras lebet ka kamarna. Geus kitu mah jep wae tempatan nu sakitu ahengna teh jadi sepi jempling. Kitu oge lain nimbulkeun jempling dumeh ti peuting. Dalah manah Neng Julaiha sareng Den Ramlan ngiring jempling gereh akalna terak kanu janten ibuna. Najan waktu geus sakitu simpena oge pikeun Neng Julaiha teu wakar leupeurun malah socana nyileuk. Di barungku manah kumalayang. Tupu puguh ngadon nancepkeun rasa ka Den Ramlan jajakan nu kasep.
Kataji kapikir moal teu sugemana lamun teh mah diparengkeun manjang aya di dinya sok komo mun nepi ka untun tipung katambang beas mah jadi panutan lahir kawasna mah moal teu pogot duriat teu weleh ngendat. Astagfirullahaladzim, kunaon hate teh jadi bingbang kieu, teu pupuguh boga rasa watir ka eta lalaki nu anyar pinanggih asa kakaraeun teuing sedang di kota teu kurang ku tandang teu eueuheun lalaki kasep tapi batin aing teu katarik teu kagembang. Nah ari ku lalaki ieu tur panggih ge kakara make beunang katarik mun hade aing waksa mah kacida cintana. Nah pibakaleun jadi panutan lahir anu nyaah jeung bela ka aing kitu atawa ngan saukur gogoda wungkul kana diri atawa manehna mah teu aya jorojoy cinta nu ninggang kana sisindiran kanyere di korangan malati ka pipir-pipir awewe ambon sorangan lalaki teu mikir-mikir. Tapi asa piraku deui mun manehna teu aya jorojoy hate samodel aing mah make daek kulat kelet main panon. Manehna oge moal bina ti aing pada ngandung pikir kadua leutik nu batak jadi tali raga katineng engke mah di mana salse kalawan nu jadi kolot parang areuweuh di imah rek nyoba-nyoba ngajojoan esi batina. Nah pada sarua pada ngandung maksud lamun bener-bener manehna satujuan jeung hate sorangan najan 1000 kali apih jeung amih teu rujuk oge rek maksa we cek paribasana batan pegat lahir kajeun pegat batin mun teu laksana kajeun raga kana raga kajaba mun manehna ninggalkeun ku jalan pondok umur. Najan kitu oge tetep aing mah moal boga salaki deui gerendengna manah Neng Julaiha ngemutan dendram lanu harita anjeunna oge kawas nu kontak gedebag-gedebug siga nu teu aya pitunduheun malih teras ngorejat gugah deui. Kojengkang angkat teras singkapkeun hordeng kaca panto ningal jam geus nincak kana pukul 2:30. La ilaha illallah, geuning geus jam 3 leuwih ieu teh. Na kunaon atuh? Kakaraeun mani eueuh pitunduheun jeung hate ngadadak raratug. Nuhun Neng Eha tiasa melaan ku jalan akal ngabohong. Keun bae ngabohong oge Neng moal janten doraka mergi ngabohong benang tawis bumela ka engkang mung sawangsulna engkang kunaon atuh mulangkeun pangasihna beuteus sangka Neng Eha alus hatena kayungyuna keur gelis teh. Caca kakara tepung komo mun geus wawuh pisan moal teu asa jeung dulur atawa asa salaki jeung pamajikan. Nalos-los kadinya pikiran teh ambon sorangan bet moal nyadaekeun menangkeun aing mah jalma teu boga sedang manehna nu sakieu imahna ngajengleng matak serab anu neuleuh katambah sakitu gelisna abongkena gadis pedaran kota Bandung sedang aing batan sakieu keur eueuh kaboga teh dibubuh rupa kawas bujur katel ari heg aing wani ngaheureuyan moal teu ngabiri gidigeun ulah-ulah nyiduhan disebut lalaki teu uyahan. Tapi naon atuh ka aing wani dulak delek katambah ngabelaan sagala. Eta mah karunyaeun we ka aing dumeh jauh lemburna. Saumur demelah kakara manggihan awewe hade rupa hade hatena ningali panon curuleuk irungna bangir jaba biwir semu galing jeung mani beureum bawati kudrat dina imutna dibarung ku panon borolok. Mani matak deung deuleueun ulah-ulah mata kaedanan geus aya nu nyangking kitu atawa masih keneh gadis disebutkeun geus aya nu nyangking meureun kudu aya lalakina jeung moal nya make daekeun kitu ka aing. Mun seug aing boga pamajikan ka Neng Eha kalawan dibawa ka lembur sigana jalma-jalma nu aya di ditu moal teu marata simeuteun ulah-ulah kudu jadi indung aing moal teu didama-dama boga minantu geulis tur hade tingkah lakuna moal teu asa nanggeui nog bebeureumna aing komo sigana jauh tanah ka langit hayang nyerahkeun najan genteng kaca pepetek oge rek digantel keak. Dipikir-pikir mah di ditu oge teu kurang nu geulis teu kurang nu beunghar tong boro kakara hiji dua cacak rek sakodi oge moal burung menang rek anu jangkung leutik rek anu jangkung gede
cek wiwilangan nama rek anu betekok kawas tanggungan kurupuk ge aya tapi menit aya jorojoy katarik. Nah ari Kuneng Julaiha cacak anyar panggih hate ngadada katarik. Manehna oge sarua kitu model aing. Buat teuing teu sudieun. Astagfirullahaladzim. Nah lamunan teh kamana mendi ngadon mikiran nu lain-lain. Jab Den Ramlan jempe tuluy ngusap rarai manahna ngagabeg wireh ngemut-ngemut kaayaan Neng Julaiha nu harita cacak geus nincak wanci janari leutik. Manehna masih ngejantul calik sisi ranjang lir arca teh lain bobohongan. Tapi najan kitu ge mungguh angan nama deg-degan lir nu marangan sorana jam taktik tek disada taya eureuna geus puguh Neng Julaiha mah kasebutna jalmi tur sehat teu kaganggu ku panyakit nu batak pantes segar ambekan normal henteu kaku henteu eungap kacirina dina dada mun ngareng hapi nareupna nu lir cengkir sapasang teh meni atra turun naek kembung kempis komo mun seug dibuligir geus moal teneh neresiga buah gedong keur gumading mata kabita lalaki nu anyar mangkat beger geus moal teu ngagabrug tuluy ngekeuweuk nungkup hunyur sakembaran karasa kana dampal leungeun ge radahan heut hareuy moal teu nyeksrek kana hate sumarambah kana bayah munasabah ratugja jantung da puguh teu boleh dicipta ku bujang tulen nu kasep Den Ramlan nu masih keneh ngahuleng. Istighfar aya sababaraha kalina usap beungeut asa geus beus hayang leungit bayangan rupa nu geulis tapi weleh dadag pangadegna jeung suraseri amis budi kempot pipina Neng Julaiha batan leungit anggur asa beuki nyeng celak dina kongkolak panon malah batin Den Ramlan make aya jorojoy hoyong ngoconan ras emut kana sisindiran. Hayang teuing angeun waluh di oncoman hayang teuing geura wawuh geus wawuh rek di oconan carulang dipah pral kuda hejo deui rek mulang samara kaduga nenjo deui anting ngait boga saha kumaha ngalaanana batin ngait kaneng eha kumaha ngakalanana ngacak-ngacak hoy paregat eleh bolana ngadak-ngadak hate ti belat sotehku belana tong kaleuweung loba sireum kalangkang taraje jati entong keung entong sieun engkang ge bade ngajadi dek kawung dek bintinu sora lisung tutunggulan rek sataun rek sawindu hamo burung ditungguan gebeg astagfirullahaladzim. Nah asana teh maneka malinaan ngalamun teh tepu puguh ngadon ingat kana sisindiran Den Ramlan istighfar deui bari ngusap rarai lajeng ngagerendeng babacaan satiasa dina lebet manahna tos kitu reup bae mani ngagebrak ngan hanjakal henteu lami ngorejat deui gugah margi asa kagaingkeun ku surakoh kol kaum disada lajang lungsur tina risbang ningal jam ana breh teh horeng geus pukul 4 geus sidik beurang mah kataya poe angkat ka jamban lajang babarasi sedang nu kagungan bumi mah tacan garugah sabada mulih ti jamban prak bae Den Ramlan meresan tilas kulemna lajang sasapu di lebat kamar kituna teh mani kayung-yun keur kasep teh rapekana kersa babarasih kaca panto sareng kaca jandela papiliun di lapan mani harerang blang jandelana dibukakeun sabab di luar tembong geus beurang lajang kaluar maksad bade ngapalkeun pelajaran kitu oge dinamukakeun pantona mani lalaunan nakara siga nu aringgis sok sieun ngabaribinan pribumi padahal waktos Den Ramlan kaluar Neng Julaiha rawuh ibu ramana ge parantos garugah. Bibi ibu Neng Julaiha ngagentraan bujangna kah bade naon agan walon bi omah gentak nyamperkeun bari nya kala sapu pangninyohkeun cik kopi kanggo Asep sawios bi omah ku abdi pek wae kadinya keur sasapu mah sapatkeun da geus ngagolak caina ge lain Neng Julaiha mayunan bade mangdamelkeun cik kopi haturan Den Ramlan kitu soteh hoyong tepang parantos sipu cai mah Neng ngulup naon bibi geus sipu teh ramana Neng Julaiha nu neme kaluar ti jamban teh mairan eta agan ngulup cai
piamah alangah elenge. Si Nurmi mah teu uyahan sanggem ramana Neng Julaiha lajeng kalabat. Waktosna kabujang sae pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.